sakola, Sari dina Rina diuk dina meja kantin ngobrolkeun hasil seleksi lomba seni tingkat provinsi. Sari kongres, mana lolos lomba seni tingkat provinsi? Nuhun, Rin. Tapi Ibu, Kunaon deui, masih kena tuh satuju. Ibu hayang abdi milih jurusan kedokteran sama seni. Manehna teu percaya yen seni biasa ngejamin kehidupan. Iya bener gitu, jadi masa depannya tuh jelas. Seni mah hiburan hungkul. Nah, nu dipake hirup. Mana hayang jadi artis? Anu suka loba nu gagal. Sari kok bakat, anjina bisa sukses di Rogo. Urang ge boga bakat nyanyi, tapi lamun bulan mun ka atas 7. Oh gitunya Sari, kayak ngobrol di ruang BK. Sari akhirna nuturkeun Bu Indah ka ruang BK pikeun ngobrol. Kumaha perasaan anjeun ayeuna? Abdi bingung Bu, hiji sisi abdi hoyong pisan netuskeun seni, tapi ibu hoyongna milih jurusan anu lain. Terkadang kalau tinggal dia beda ti urang, tapi nu penting maneh kudu tanggung jawab kana pilihan sorangan. Sari, kuring percaya ke anjeun biasa ngawaknan sakola sama jantan juara. Nuhun Bu, tapi lamun ibu teu satuju, abdi teu tiasa kudu kumaha. Sari akhirna mulang ka imah. Basa kakaran nepi ka hareupeun imah, manehna ningali indungna geus dihareupeun. Geus diputus gue. Ibu, abdi hoyong. Mun mah milih seni ulah balik ke tema ieu. Ibu teh hayang mentok sukses, tapi hirup langsung dinanengan ka hayang. Sari akhirna angkat ti imah. Enjingna Sari bade tampil laras sareng Mita ngadeketan ka Sari. Sari, naon nu kajadian? Ya ketemuannya juga nulis. Kalau tadi kesini. Tapi abdi sumping Sari, orang sadaranya di dia pikir ngadukung anjeun. Sari ngangguk tuluy naik ka panggung. Anjeunna nyanyi jeung nari kalian saharti, tapi di tengah pagelaran anjeunna ningali kursi kosong di antara panonton. Kursi nu diarep-arep bakal diuhan ku indungna. Sari ngarengsekeun pagelaran, tapi cimatana murag. Anjeunna seuri tapi aya luka dina hatina nu teu bisa leungit. Sababaraha taun ti engke, Sari ayeuna jadi seniman sukses, tapi anjeunna teu pernah balik ka imah. Anjeunna mindeng netep kaluar jendela, mikir naha indungna kantos sanjakal kana kaputusanana. Di imahna nu baheula, indungna diuk nyorangan neudeun potret Sari dina koran. Leungeunna neudeun eta koran pageuh, panonna kaca-kaca, tapi biyuna tetep menang. Harga diri jeung kasedihan nyekel hatena. My mother told me, don't you wait for better times. You'll never find them if you're standing in the light. Always remember how to live, not just survive. And even on my worst nights, I trust that I'll be fine. 'Cause oh, someday when I grow old, with most of my story told, I'll look at the life I made and say, let me tell you about the good old days. Every memory on top this day. Yeah, I'm talking about the late nights, the good times and mess